Kartun TV mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kartun TV mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke lur. Kartun TV mengucapkan sami-sami. Naon botak, ujug-ujug sami-sami. Sami-sami emang aya nu salah gitu. Kan cek batur, mohon maaf lahir dan batin. Tah ku Idin dijawab sami-sami gitu. Oge nya, tapi teu kudu dijawab oge meureun. Ari Udin siga nu cager, wajib hukumna ngajawab teh. Nah jeung ulah sagala. Lainna ulah sakuduna Idin ge ngucapkeun minal aidin wal faizin, lain sami-sami. Lamun Idin ngucapkeun rek saha nu ngajawab, sok mikir teu kadinya. Oge nya. Nah aing jadi jangar nya. Ayeuna jelema kabeh ngucapkeun minal aidin wal faizin, rek saha nu ngajawab lamun Idin teu ngajawab sami-sami. Cing karunya atuh lamun teu dijawab. Kumaha maneh we Idin lebaran keneh ye ulah pinapsueun. Lain pinapsueun Idin mah ngajelaskeun. Nya geus terserah maneh Aing mah lapar. Modal Udin ari lapar mah. Maneh we modal. Udin mah rek balik kupat jeung opor japati geus ngadagoan.